Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat silareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in asbat tabi'in al-mukarramun, para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus kakresana Abah Haji Subandi di Panggang tapi masih hirup, sanajan di Panggang hirup, wallahu alam nu handap nama. Oge ka Kiai Haji Jamaluddin selaku guru urang anu alhamdulillah semangat mun aya nu mere semangat. Kiai Haji Nurjaya anu geus kacelun ka aun-aun, kakoncara ka mana-mana, ka beja, ka unggal nagara, rencang munding. Alhamdulillah. Teka kantun ka kiai-kiai nu sanesna nu hadir dina ieu haflah nu kusim kuring dimulyakeun. Tamu-tamu urang alhamdulillah di negara aya wakil bupati, di pertahanan polisi Ambalaya, TNI aya, bahkan Kapolda ge hadir ya, digigirin ka tuhu kula, tadina Kapolda jadi Kapol Kalapa. Nu paling kusim kuring dihormat mah ieu we cocokan sim kuring. Alhamdulillah ieu teh duko. Bisa durek, bisa duren. Duko artina dudak kolot. Durek, dudak torek. Tapi nu hiji deui mah bagus nama duren. Duren mah ieu mah lain dura keren sebenarnya. Alhamdulillah eksis
kolot tapi gayana gaya ABG terumasa bil khusus pisan karerencangan simkuring sekaligus selaku panitia penyelenggara cak Haji Mamin tadi cenah Haji Pandi ngasepan malam ieu nya geus garewas deuleu Haji Pandi kasep pastina mah hayang diberes samin ka jero seluruh kru panitia penyelenggara Walimatul Wakirah Masjid Tajul Huda Nukusim Kuring dimulyakeun mudah-mudahan orang sadayana kembal di tempat aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah wengi ieu khususna sim kuring umumna urang sadayana kempal di ieu tempat dina raraga Walimah Wakiroh gunting pita patali jeung masjid ieu rengse dibangun teu kaharti sabarana mah keur ieu kula ka dieu Walimatul Wakiroh kuari Wakiroh deui ieu si nu puyeng kula tanyana sabarana gunting pita 2 kali asana orang dia mah paruyang kajenna tapi beneran ku sabab hayang aya kabarokahan ieu masjid ngundang kiai-kiai ai kula melah atuh sapira kula cukup sebenarnya mah ku Ki Jamal ge kula ge kadang mah ngabutuhkeun nyana aya di ka mana besi supir sakali waktu tuh siapa sok suuzon supir masjid dia mah lain supir mobil mah Haji Pendi bae cukup mun teu nabrak alhamdulillah sakali deui berkat inayah Allah urang kumpul di dieu sakaligus nyaksian karena selesainya beresna rampungna ieu pembangunan Masjid Tajul Huda dengan harapan tentuna rumah tanana takmirna ngararapi zohir jeung ngararapi batinna ieu diharapkeun teh sebab loba nu bisa ngabangun masjid tapi ruhna eueuh loba nu bisa ngabangun ulah ning ratus juta miliar babarieun komo ku nafsu mah ku nafsu teh misalna aya nu calon lurah hayang kapake nyieun masjid eta ngaranna nafsu aya nu endek calon DPR mun teu nyumbang gede besi teu kapake nyumbang eta ngaranna nyumbang ku nafsu dek pilpres kunjungan ti dua belah pihak haju nyumbang ta eta ngaranna nyumbang nafsu masjidna bakal kahuruan kahuruan maknawi panas di jero masjid iki kula tadi cicing gede asana panas amat apa masjid apa deket Haji Pendi teu ngarti kula ge lamun urang nyaritakeun bahasa ahli Allah
aya hiji kecap kullu syai'in yad'uka li nafsihi wa yahjubu. Setiap perkara teh ngajakan jeung ngundang ka anjeun, ngagero-gero tur jadi hahalang. Lamun kurang-kurang bisana urang hirup di alam dunia teh horenganan sekitar urang nu kadeuleu teh ngagerokeun teh. Urang liwat ka lapangan main bola ngagero-gero. Kadar ieu. Ye kapten ke sebelah sana aya ye. Ngagerokeun. Ku nafsuna. Anu aya minat main bola pasti lebaik. Nyanyi nyebutna lebaik. Siap. Lewat deui urang teh ka hiji tempat barang di deuleu aya anu keur kikituan teh naon tah? Naon tah ngaranna urang dieu nyaon teu? Bolana buleud di kitu. Tak 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 naon? Nu bener atuh ngomongna sia. Nya masalah bae. Tuh bilior jadi. Masya Allah karim. Nya nama dek eta dek ka dokter nyebutna coba abdi take off jajakeun. Atuh tah mah landing goblok. Salah ngomong. Dek check up kayaknya nama take off. Udah kohara dokter guys keom be. Merendek ngomong besi kabur ya pasien. Take off, coba abdi take off. Tapi jangan itu bukan rasa salah. Biasa bae kalem. Rasa bener bae, aju keluar ge ngomong abdi tas take off. Ada ieu jelema kadeuleu nama pinter horeng odob. Pasti modal. Nah, eta bangunan anu di jerona aya biliaran teh iya li nafsi nyana ngundang ayo ka dieu ayo ka dieu ya Allah urang parahu mah aya bae nu mampir ayalah balik bejakeun lah kajian gua bu lebaik ya biliar kula masya Allah karim lewat deui melalui jalur partai kosong ya kursi PDI kosong ya PKB kosong ya Golkar langsung melebaik ya PDI lebaik ya PKB lebaik mampir nyana kadi kullu syai'in yadu tuh kamari iya Haji Ombi digerokeun ku kursi wakil Ombi sini deh LGBT atunya naga lebaik Masya Allah jadilah nyana kullu syai'in yadu KBG ngagerokeun melalui nafsu-nafsu nu aya di urang kabeh kagerokeun ketika aya nu make tiung koneng make kabaya make samping Masya Allah kadeuleu di tukangna necis ka Haji Pendi ka dieu lebaik atuh bebeja kakula ge ieu cenah kumaha ieu fotona kos kieu atuh sia mah boro-boro geulis kieu atuh keboreuneun ge ku sia ditumpakan lebay kullu syai'in yadu kabeh ge horenganan ngajakan
ketika aya orkes eta teh iklan hayu ka dieu breg kadinya aya band hayu ka dieu breg kadinya ketika aya sakolahan hayu ka dieu breg kadinya ketika aya pangajian model kos kieu urang ka dieu hayu breg kullu syai'in yad'u cuman nu bahayana teh urang kaajak teh ku nafsu wayah jubu nu bakal ngahijab lamun urang teu pandai-pandai ngoreksi diri kadang-kadang urang cicing di mana bae kaajak ku ajakan teh teu jadi ganjaran padahal lamun dikoreksi dek cicing di mana bae hirup dek di mana bae bakal numpuk ganjaran jeung ganjaran ibadah mah teu kudu ka gunung ya ibadah mah ka Allah ya Allah mah lain di gunung ibadah mah teu kudu ka leuweung ya ibadah mah ka Allah ya Allah mah lain di leuweung ibadah mah teu kudu ka pondok pesantren ya Allah mah lain di pondok pesantren di mana bae ge aya ibadah mah teu kudu di majelis talim teu kudu di masjid teu kudu di mana bae nu penting bisa tak ieu ngabisakeun ibadah ieu lah nu hese di hareupeun biduan ge jadi ibadah tajakeun ka wakil bupati nu mantaknya nama mun aya orkes hadir ge bari ibadah tuh daripada haji pendi di masjid haji waan jeung jahe atau maning haji ombi di harapan biduan tafakur ji tuh atuh ese ngana wae dek ngariung tas bae di bawah ka masjid batilo kullu syai'in yad'u sedengkeun aya deui bahasa kullu syai'in yatlubuhu ma minhu ieu bahasa laluhur kabeh ge setiap perkara bakal diteangan ku pibakaleunana jeung ku kaaslianana kullu syai'in yatlubuhu setiap perkara bakal neangan hu kana eta perkara ma minhu aslina urang teh bakal digerokeun ku asli-aslina al jasadu minat turab jasad urang aslina tina taneuh wat turab yatlubuhu taneuh teh ngagerokeun urang unggal urang cicing unggar urang liwat nuku urang di lengkahan taneuh teh ngagero-gero urang pendi sia teh geus kolot sing tahu diri ulah okos ABG tolol goblok ngagerokeun sabenerna gagerokeun jeung bakal diteangan ku aslina ulah loba-loba urang yen contoh urang lapar bae aslina urang lapar kajen teuing urang dibere duit kajen teuing urang dibere emas kajen teuing urang dibere mutiara di tengah-tengah lingkungan jeung daerah nu eueuh sangu moal bunga sebab lapar hayang sangu yatlubuhu ma minhu ketika orang dahaga nu diteangan cai ketika pemajikan maut nu diteangan lah iya ge ana ganti wong kronjo arep lah umure 81 eta gedang Haji Jamal mere teh kira-kira umur 80 hiji tama lain mere ngahina tama sebenarnya mah saboda tahu urusan jeung Ki Jamal tam aing mah teu campur nganter moal hadir moal kullu syai'in yatlubuhu ma minhu setiap perkara bakar diteangan ku aslina nu paling sieun mun dijabarkeun hiji-hiji panjang nu paling sieun keaslian urang teh bakalna sorga apa bakal neraka ngeri
keaslian urang teh diciptakeun ku Gusti Allah teh pi sorgaeun apa pi narakaeun ieu nu ngeri ge yatlubuhu minhu gerak urang jadi naon bae ge lamun pi sorgaeun mah bakal positif bae kabeh jelema suuzon ka polisi lantaran polisi teh penegak hukum tapi ternyata nyana anu ngulin-ngulinkeun hukum endek saha anu teu greget ka polisi tapi teu sakabehna polisi lamun diciptakeunna polisi bakal pi sorgaeun atuh polisina ge di masjid bae atuh henteu dinas-dinas cenah di masjid bae lantaran pamajikanna galak sanajan kuarina jadi kiai dasan diciptakeun anak bakal jadi ahli neraka ih kiai na ge hiji lamun diondang kuno susah dilok daek percis kos Ki Jamal tadi ngomong dua lamun berkat naletik ngomongkeun tilu lamun teh amah nyana henteu dibere ku pamarentah marah bahkan nyeun proposal ka ditu lah sok series ya Ji Bener Jaya eta teh pinaoneun yatlubuhu minhu pinaoneun teu karikat urang lamun nyaritakeun seputar polisi penegak hukum lamun nyaritakeun TNI sebagai garda terdepan negara loba suuzon tetapi henteu sakabehna kitu sebab loba tentara anu diangkat jadi solihin ku Gusti Allah diteangan ku keaslian anak dasar diciptakeun bakal jadi ahli sorga tentara tinggal tentara moal daekeun nya nampilingan jelema moal daekeun nya nembak jelema kecuali musuh-musuh ditembakna mantap kamari ieu ngobrol kula jeung TNI nya geus kebal cenah henteu nembak jelema ieu cek nya teh teu nembak musuh kula inget saya kasih nih saya wakafkan biar saya emang kenapa Pak Kiai ini gayanya kayak anak muda Pak ada serinya naga yatlubu minhu jadi ieu teh loyog-loyog urang teh horengan geus diciptakeun ku Gusti Allah kajen teuing jelema kumaha ge ieu teh endek diciptakeun cak indung bapakna bakal kena jadi bupati sakolahna kelas 3 teu naik-naik betaheun jasa di kelas 3 teh istiqomahnya naik atuh ira jadi bupati horeganan tujuan indung bapa hayang kena jadi bupati Allah mah geus boga rumus bakal jadi tukang sasapu yatlubu minhu teu naik-naik aya jelema teh ieu teh ulah jadi polisi sebab polisi mah kitu-kitu dan kitu-kitu tetep bae nyana diulah-ulah ge ku bapana daftar deui diulah-ulah daftar deui jadi Masya Allah geus jadi letkol gua naon artina letkol ieu tadi letkol jengkol jada mah ya lo teu jawa ya mun kukula di mun bibiti asup polisi naon aju kalau mau naik naon nyana tek cerita datang ka nyaho bae teu nyahoeun nyana henteu nyahoeun asa datang mah tamu ka imah kula sareng mah tetep polisi naon eta pangkatna atuh deuleu Gus sia ieuna ieu emang naon atuh eta kan aya tanda tadi di nyana nyana ka kopral doang hiji ketika kula nyarita eta kombes emang kombes naon aing angel ngobrol jeung sia geus aing diajak ongko bodoh terus tah kula mah sok sadar oh horenganan kullu syai'in yatlubuhu minhu emang sakitu janna mah kaayaanana atuh sakitu bae men kuluhum bae sakitu la iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dua bahasa ahli Allah ti Allah nu kudu ku urang direnung Masya Allah Karim horeng setiap perkara teh ngajakan ka urang melalui nafsu-nafsu nu aya di diri urang neuleuh naon bae ge kaajak ketika urang neuleuh motor cek motor hayu sia ka dieu beuli aing teu boga duit kredit lah nah ieu kan beget kredit kabeh wah tuh kadeuleuh ke lain deui mengkerut ieu nanta kullu syai'in yatlubuh
baheula teh aya hiji jelema awewe beuh luar biasa dedehnana ka anak teh hayang boga anak begitu lahir ke alam dunia pas ini jeung salakina bapana urang bunga jasa boga anak lalaki emang ieu kahayang urang ngaranan be nu bagus yu supaya jadi kiai bagus atuh hayu urang ngaranan Badruddin iya Karim aya di dieu Badrus Salam ieu mah Badruddin bulan agama dengan harapan agama kasinaran ku manehanana di mana aya popoek bisa nyinaran di mana aya karicuhan bisa nyinaran di mana aya karurupat bisa nyinaran yuk urang ngaranan Badruddin harapan supaya jadi kiai bagus jadilah di garanan Badruddin mantap jasa di marhabaan geus umur 5 tahun di Sundata ya Allah wahara ku bungah-bungahna sakolana maju kelas 1 2 3 sampai SD cerdas luar biasa terus di pasantren ke Masya Allah asal ngadenge talar otaknya hebat jasa Masya Allah lamun hayang cerdas kan aya tulis dina piring cician cai hujan amin tazakuri jironin bidi salami mazadada manjaro min muklatin bidami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim dua bet amhabati minta cician cai hujan langsung ulah naon ngaranna kenteng ulah kena naon langsung malam Jumat inumkeun ka budak insyaallah seringan insyaallah cerdas eta hikmah tina bet tina burdah baheula bapana nyieun ka Haji Pendi nyieun alhamdulillah dijieun ku jana teh tabur ku bapana tabur nah dijieun prak aya nu ngihan budak diidum ku nyana atuh kos ge balukarna ieu salah nginum ajur jadi kieu geus nasib berhenti ditu nya ya nyangakeun sadaya-daya teh kasalahan nyana ge waktu nginum nak bau jengkol cenah ieu beureun tah hayang cerdas tareka hajieun Masya Allah Karim nah di ngaranan budak Badruddin sekolah lah cerdas ya Allah ya Rabb bae masantren pohara kesimpulan nama budak bisa ngaji si Badruddin teh ya Allah ya Rabbi pikar sepet barang datang ke imah mulai bergaul jeung pemuda-pemuda nu lain katariknya na ku pilpres waduh mantap bujaknya mulai nyana hayang nyaho dina urusan-urusan kenegaraan mimiti ilu pilkada naik pilgub terus pilpres wow naik ke panggung dong jelema di handap modal tuh sabangsa jeung Ki Jamal hidup-hidupan eta ge dititah ku Ki Nurjaya we Masya Allah kari kabelah dieuna cak mana teh ceng Badruddin maneh teh ieu teh geus kacaritakeun babaturan maneh jeung guru maneh ge nyaritakeun maneh teh pinter ulah loba ngomong mak pengalaman mak jelema mah ulah haju naon gitu ngaranna ku uleun nya mah jang pengalaman sedangkeun jelema
lamun geus ngadahar duit pamarentah beteungna mulai suuzon haju ngomong-ngomongkeun batur haju kebelah dituna geus lain ibadah dedeleuana teh duniawi cacak beteung teh ku urang disteril make bersih-bersihna filter tetep bae urang hese lempeng ka Gusti Allah komo ieu mah tapi kunyana ieu teh pohoan nyana teh kana aturan-aturan beteung oh segala rupa di dahar atuh komoditi polisi panas di polisi aya komporan teh mah panas di TNI sarua oh asal geus kadahar we mulai jeung jelema edeg kieu bae apage jeung jelema kok teu nanya sih ka aing mulai suuzon pan ari kiai mah teu deuk nanya hegae teu nanya mangga bae masing-masing bae kan ngeunah ketika aya batur sasalaman digerakkeun meureun ku Allah yang sasalam ketika henteu atuh mangga bae teh urusan ganjaran ieu kan ngeunahkeun ka urang aya jelema merek alhamdulillah ganjaran jeung manehanana atuh keur teu merena bae atuh urusan papira dunia ieu janu diimah ge can beak di dahar kan tiis ieu mah lain Pak Ki Jamal mah deuk sabaraha ji merena ji ambo budak ditotog gitu mah atuh pan teh geus pokona umroh lah cecak kaji pani beak teh mah keuntungan aing ieu eta teh tiis tahun geus kos kitu mah wah ieu si Badrudin teh kuari masyaallah ngomongna pinter lantaran kapake ketika pilkada ngomongna jitu lantaran kapake jadi jurkam ketika pilgub ngomongna hebat tuh tadina teu bisa jadi capetang lantaran ilu pilpres oh luar biasa ngeunaheun ngomongna untuk lisalamatil ummah hubbul waton minal iman dalil-dalil teh kunyana dikumpulkeun ngeunaheun ngomongna sakecap dalil ngomongkeun ka kiai-kiai nu cara ricing tuh kiai kos kitu aja naon cek kiai mah anu bisa ngabangun zahiron wa batinan cek nya teh beuh atuh aing sakadar kiai cicing bae mang najeng amil ngaji jurubiah bae kiai naon mah kos kitu bah ya tuh kiai mah ya kiai ye ngaranna mantap jadi kiai mah kudu masagi oh lamun geus ngomong jasa dalil Al-Qur'an hadis dan lain kalaluan murudul makin ka dieu makin nu ngadengekeun makin ka dieu makin kan kiai kitu mah kapakena keur usim-usiman usim pilkada kapake beres pilkada moal daekeun ngarugikeun usim pilgub pake beres selesai kieu usim pilpres tas pilpres wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai aduh beres pilkada, beres pilgub, beres pilpres, beres dapil naon dapil ye tinggal dapil teh wajana mah moal milih ya mah geus moal milih na mah umurna nya datang nya henteu geus jana mah geus naon kitu garada teu mireung nah ieu mah geus beres nu ngadengekeun ngaji jeung santri-santri balik ngaji mingguan areueuh kabeh kabaheula mah sok dipanggil di balai desa di kabupaten kuarin teh geus eueuh bangpat tinggal ngomongna bae ngocoprak nyana lempang bae bari tafakur ka Gusti Allah sebab tadi nama santren kan kiai lempang geus teu make sendal-sendal acan begitu jauh ka dieu ka ditu kapanggihlah jeung jelema keur naik himar barita himar teh mawa 2 karung
nyana di luhur karungna di dia dihandap kasih si katuhu hiji kasih si kancah hiji begitu manahanana ningalikeun kebenaran keur eureun eta ge jelema eureun di sarua nu naek himar eureun bareng ditanya kemana ai ente dek ka mana atau tas di mana kula mah jelema susah cak enak pedagang dagang naon tuh dagang gandrung oh iya 2 karung gandrung kabeh lain ieu sakarung gandrung sakarung mah batu pat make batu abeh saimbang cak jeung teh kan da saimbang mah ngeunah mun sakarung doang mah tuh kan mal beres cak enak bodoh cak nu tadi cak nu pinter teh bodoh jangan nanya bapak di mana keren amat kula ieu baheula mah kiai cek kuari ya kuari ge kiai kene sih atuh nuhun aduh cek nya kula kapanggih jeung kiai bunga amat dina hatena teh deuk minta doana gitu ngan moal akalah ngobrol heula kiai mohon ketika tingali kuku lagi cekena wajahna wajah kiai waduh waon teh jeung Ki Jamal atuh babaturan oh nya jeung ari jeung Ki Nurjaya eta deui atuh pokona jeung nu karitu masa bangsal aku mah cek masyaallah kiai ai kiai ketingali ya siap jelema majang hiji kudu boga ilmu di mana urang boga ilmu kumaha bae geungeunah ieu model ujang ya ieu salah ya masa sih nyiksa ka himar emang kunaon atuh ieu kan 2 karung lu sakarung ieu gandrung lu sakarung batu atuh teh kan nyiksa berateun himar iya bisa imbang aya yang saimbang mah tuh mantak naon batuna piceun ieu setengah di dieu setengah di dieu jadi kan bagi 2 kan geuna tah ngagunakeun kapinteran mah kitu bener oge nya cak nya teh pinter berarti jelema ieu ai bapak ieu ngagunakeun kapinteran melalui kakiaian maksudna geus boga murid sabaraha barali cenah murid jai barali ayan teu jamiahan minggu ieu mah loba kuari eueuh hiji jacan geus kitu kajeun atuh teh malah urusan ngaji ieu nah ieu mah sakumareun nu kuari mah usaha meureun usaha naon ja pinter jasa kadang kula ge ieu jarak harti tak karung bagi 2 heueuh bener berarti kan pinter ieu boga barang-barang naon bae kapinteran teh kuari digunakeun beak kabeh teu bogana naon aing sendal eta teu gablek aing bangkrut kiai lamun gitu meureun boga simpenan duit atau emas hati jan aing boga simpenan mah teu kudu lelempangan ieu ge lelempangan maksud aing mah ieu kieu sugan bae aya murid-murid aing nu baheula deuleu aing susah teh nya ngagerokeun aju kadanan nya ku mere majang ongkos bolak-balik atuh nya ngagero-gerokeun dahar tah harapan aing teh kos kitu nyana langsung kieu bae maningan aing jadi jelema bodoh daripada sia jadi jelema pinter japan sia kitu kan atuh sia pinter teh bisa digunakeun aing mah bodoh ge dagang keneh aing mah pamajikan aing kahirupan anak ku aing masih keneh dibiayaan anak dibiayaan aing teu pernah minta dagang ku kabodohan aing dagang beres sanajan sia mere tadi wawasan-wawasan ku aing kaharti tetapi horenganan jang batur jang sia mah boloon nyana langsung kieu bae Ki Jamal di mana cak nya ieu babaturan aing cak nya ieu aing aduh jadi kos ieu paingan cak nya santri laleungitan paingan jamaah laleungitan paingan teu boga naon teu gablek naon pola pikir kapinteranana jang batur lain jang sorangan jipan aing haju dicarekan kuno bodoh atuh ya mikir jaga ya aing mah moal kudu guru ka jelema pinter tapi teu bake kana kapinteranana moal guru ka jelema boga ilmu anu nyana dilindih ku ilmuna aing moal guru ka jelema
anu jago ngajina, jago filsafatna, jago segala rupana, tapi justru horenganan jadi nafsu jeung nafsu jeung nafsu mungkul tayang aing mah kajen teuing kos kieu ge aing mah maning jelema bodoh tapi dagangna aing beres tanpa pun tapentak anu sejen langsung gas aing balik cek eta kiai kula milu tayang rugi aing wah ieu kiai deuk ti heula kula Pandari atau kula ti heula kiai Pandari teu hayang emang memantak teu hayang kunaon besi tepak nular karasa ku kula ge kurang-kurang bisa nama kadang katularan ku sia aduh kadang-kadang katularan nah katularan tina borok mah kurang bisa diomean katularan tina atil bisa diomean ka dokter katularan dangkal hate hese jasa lain lalagan sebab lawan di dalilan geus aya dinyana dalilna di nasehatan geus aya dinyana nasehatna tetapi horeng kadeleuna bangkrut ieu si Badrudin mikir cek Badrudin teh horenganannya hebatan jelema bodoh tapi bener daripada aing pinter tapi kabalinger mulai tanya mikir geus kieu aing lah cek yana teh datang deui ka ieu mah kiai lah mana ya kiai anu bisa nuduhkeun aing mana kiai anu bisa ngalempengkeun aing akhirnya nyana silaturahmi kaki Jamal babaturan kan Assalamualaikum hei ente Badro kawan jaga dia aing pang nuduhkeun ieu maksudna supaya lempeng hate ayo milu jeung aing maksudna ceramah geus nyupiran aing sia sakian teh sia goblok Jamal aing deuk ngaji ulah tita jadi supir ku tolol sia atuh hayung kege meunang saberkat-berkateun aing mah lain hayang berkat aing mah hayang bener hate ku sia kunaon aing diajakan kos kieu atuh cek aja Jamal teh hayang bener hate mah boro-boro sia Badru aing ge ieu dangkal bae aing teu bisa ngurusan lain teu bisa baca kitab lain tapi puyeng aing ge sarua datang deui nyana ka Nurjaya eta jadi aing lah ke Jamal mah teh Assalamualaikum salam oh ente Badru eta aing bari geus bau hirup maksudna antri baralik ngaji mingguan geus eueuh ku nagara geus teu kapake aing bari nganasehatan jeung nu bodoh ge kamari ieu nu bodoh embung bareng jeung aing mun sia teu teh heula cenah aing atuh aing ge bingung ieu mah ka dieu aing ulah dek ka dieu we dek bilu jeung maneh Ki Nurjaya aing mah kumaha we panglempengkeun hate ayo kiai kajagal bawa tah keneng ayo banget atuh aing mah deuk ngaji ulah tita mencet kebo goblok aing mah deuk ngaji atuh kunaon aing tita mencetan kebo teu beres aduh Ki Nurjaya lamun ngalempengkeun hate mah aing teu bisa lantaran kadang-kadang kebocan dibayar ge ku yang dipencit bae geus leagan kana sajen sakian teh aduh kapanggih lah jana jeung hiji kiai Assalamualaikum panjang dongeng nama tanya aya 10 kiai nanya neangan dina kitab nama akhirna nya singkat da bae alhamdulillah kapanglih kemanehanana jeung hiji kiai saha maneh ngaran abdi Badrudun beuh kataji ku ngaran Badrudin teh hatina ieu teh bulan agama kabaca ku mama nu mantak ma bapa anjeun ngangaranan Badrudin teh beureun harapan mah supaya bisa nyaangan jagat minimal kampung eta bener ajuk wari kumaha poek cek kiai ieu mah ku gerhana sebenarnya Badrudin teh ku gerhana ke nagara jadi poek boro-boro jang nyaangan jagat nyanana ge kabeulem
nyaeta tuh kumaha cenah Kiai kumaha ya bieu kumaha ayo geus pokona kieu bae milu heula jeung mama di masjid mana mama di Masjid Tajul Hudayu boga Haji Pandi di ditu cek kula mah teh masjid hareudang mama meureun aya sumbangan ti negara pan sia aju ka ambeu kitu lain deui karasana hareudang kula pan sia nyaho urut kula mama kula baheula lain ditempelkeun di majlis di masjid di pondok di imah kabeuteng-beuteng pinuh ku duit dapil-dapil pinuh rusak mama. Aduh, cak mama teh sia aja seukeut ieu pikiran mah. Alhamdulillah meureun aya ti Gusti. Saeutik bae. Aja sia kon jadi gerhana kieu. Gara-gara Ki Jamal jeung Ki Nurjaya ngajakan kula. Kula jadi kos kieu teh gara-gara babaturan. Ya cara tungtung nama jadi kos kieu bae lah, masyaallah, masyaallah. Geus kieu bae. Engke ujung-ujung nama maneh teh cicing di masjid sebab kullu syai'in yad'u setiap perkara bakal ngajakan ka anjeun ku kahayang maneh kabari teh kaajak ku urusan-urusan kegiatan negara eueuh masalah maneh kamari ieu kaajak ku urusan bajidor eueuh masalah tetapi satu saat maneh bakal digerokeun ku masjid maneh ieu kira-kira lamun neuleuh masjid kuari perasaan maneh kumaha poek kieu poek hayang maneh teh eta nyaba ka masjid teu hayang sugan hayang eta teh iktikaf di masjid bab dage pohoan bab iktikaf sugan atuh maneh teh pernah kadinya nyumbang boro-boro nyumbang mama kula liwat ka sisi masjid didinya loba jelema pindah jalan kula mah ka ditu di mana eta sia di Parahu aya ka masjid lamun deuk umroh aya beuh hayang didoakeun hayang salamet ulah aya gangguan hai kitu mah rek umroh teh haji henteu teh ka masjid masyaallah eta mah di Amerika lain di dieu di dieu mah leuwih parah di dieu mah tah geus kieu bae kuari mah sia kudu loba mandi bae nya geus bae ulah eureun-eureun mandi geus balik ka imah alhamdulillah sakjana kula dinasehatan ku guru nikmat jasa akhirnya datang ka imah teu eureun-eureun mandi asal garing mandi kadang ngeueum kieu hampir lodoh awak cak mana teh Badru ai sia kuari kunaon mandi bae jam meureun mandi bati baheula ge sakali dua kali ai ke panas meureun tabarrud ai kuari sia jadi kabalinger kieu ilmu sia tu gunakeun Badru je sia teh masantren baheula teh ieu mah ngeueum sakumaha hiji bripai kieu aya naon sia aya naon kula boga guru mah cek guru cita-cita mandi bae tanyakeun deui coba tanyakeun mandi naon ieu beak pisan yo ambuh cek jalan mah teu bayar coba tanyakeun guru jadi ngabodohan budak jadi ngabodohan cek nya heueuh nya jadi kos kieu cek eta kunaon akibat ngadahar duit teu beres duit ribawi di dahar duit haram di dahar kiai tinggal kiai oleng error teu connect percis si eta teu connect lah ya Allah ya Rabb nanyakeun deui mama kalaresana mi kiaina teh mama Subki abdi teh ku mama teh piwarang mandi
nah ieu teh mandi teh abdi teh sabulan kadua na ieu mandi bae awak jadi pararutik ieu bahkan ieu bakona bangunan geus jadi naon kitu ngaranna kararembu awak teh barari Aisyah emang mandi naon atuh mandi sakumaha parentah mama Badru ai maneh jadi bodoh maksud mandi teh istighfar ngan bahasa ahli makrifat mah mandi cai teh ngageroan di mana-mana orang tas junub cai ngageroan pendi ka dieu heula ulah waka ka masjid ulah waka maca Quran mandi heula cai teh ngageroan lebih nu boga ku ari teu boga can boga ku ari dek dikumaha-kumaha ai can boga jeung wallahu alam sampurna wallah henteu aduh ya yang ngadahar obat kuat ge salah ngadahar jamu klingsir dah salah minum jauh makaning dua kita mah saminggu tambah mal beres-beres pajar madu kecap nah urang teh lamun ku ari hareudang cai ngageroan di mana waktu zuhur cai teh ngageroan ka dieu wudu ku urang teh lebek teh jadi doraka ketika urang junub di geroan dan lain-lain sebagainya cai teh horenganan ngomong sumber cai sadunya emang di mana gitu sumber cai sadunya di Palestina di hiji batu gede di handapeun taneuh tidinya ngalir ka laut ti laut disedot ka luhur ti luhur dihujankeun ka unggal nagara Palestina cai teh sadunya ieu mantak urang lamun ngadekeun orang Palestina ku ari keur ceurik urang nginum di dieu sumber caina di Palestina Masya Allah karim ketika urang mandi ku ari sangeunahna urang Palestina keur careurik ayeuna teh cai nu ku urang dipake teh di Palestina Masya Allah lamun urang nyaho kana aslina cai Palestina dihandap nu kemana teh tah satu saat ke Gusti Allah cai tersebut batu tersebut bakal di stop ketika di stop hujan ketika hujan karasa panasna iraha tunggu memeh datang dajjal ai dajjal teh naon gitu maksudna dada jeung bujal tuh nyana mah ngadenge kos gitu teh teg bae atuh murikak dia teu boga pan nah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jadi teh si Badru teh akhirnya salah persepsi orang mandi teh istighfar lantaran jelema lamun mandi zahir teh bersih tina kokotor bersih tina najis bersih tina hadas jeung sajaba-sajabana korenganan jang parati ngebersihan kolbu ba istighfar ketika orang neuleuh masjid keur menggabungkeun masjid haju teh daek nyumbang berarti aya kokotor di jero kolbu istighfaran geura ge mulai kan eta masjid geus anggeus geus hanjakal aing deuk ngabangun deuk nyumbang geus anggeus nah terjadilah berarti teh can bersih teh istighfarna teh teh manggeus tah istighfar cek guru teh horeganan maneh mah teu paham sakumaha cai bakal ngabersihan awak istighfar bakal ngabersihan kolbu mantap Kangjeng Nabi teu eureun sapoe-sapeting minimal 70 kali istighfar teh ka ditu mah geus teu ka itu mulai si Badru istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaih astagfirullahalazim wa atubu ilaih astagfirullah dasar boga ilmu tatadina langsung bray caang deui ku ari memulai ngomong letih lemah lembut deuleu masjid teh ngurucut cai mata kamari mah aing deuleu sia teh masjid kos sakumaha musuh teu hayang jeung teu katarik aing ka sia padahal ilmu aya nyaho aing keterangan masjid teh nyaho tapi ternyata horenganan ku poek hate mah masjid tinggal masjid ayeuna mah kabita neuleuh masjid teh lantaran masjid teh horenganan
hiji syiar agama Allah. Bisa beda aya nama dedelean mata hate teh konek jeung mata ieu ketika neuleuh lapangan bola eta mah paranti main bal, ketika neuleuh balai desa paranti nguruskeun SPPT, ketika neuleuh di pendopo tamah paranti bupati, ketika neuleuh istana paranti RI hiji, ketika neuleuh majelis taklim nah ieulah paranti ngaji, ketika neuleuh pondok pesantren ieulah paranti ngaji jurusan sorga, ketika neuleuh masjid horeng ieu paranti taqarrub jeung tadarruk ka Gusti Allah. Cekas tah ku istighfar mah cekas. Lamun teu istighfar masjid tinggal masjid. Aya aturan nu deukeut imah ge salatna lain di masjid di imah lain di dia tapi. Lain di dia mah leuwih teu lah. Lain di dia. Di Cisoka kiai deui. Kiai deket masjid salatna di imah. Oleh bejakeun ngaranna moal. Jaka deuleu ku kabehan ge. Atuh. Da eta kan berarti kan da angkal hatena teu kadeuleu keistimewaan masjid, teu kadeuleu keagungan masjid, teu kadeuleu kahebatan masjid. Anu bisa deuleu keagungan kamuliaan kahebatan masjid teh jelema nu cekas percis kos urang deuleu Masjidil Haram, deuleu tanah Mekah. Lamun ku urang dideuleu ku mata zahir naon hebatna Mekah, ka dieu gunung, ka ditu gunung, ka dieu tandus, ka ditu tandus. Tatangkalan teh sapira tangkal korma hungkul, di dahar ge kurang hiji dua henek. Teu beuki urang. Nu teu ngabiasakeun ngadahar korma mah naon kaistimewaana, tapi kaistimewaanana teh ulah dideuleu ku zahir. Jelema nu endeuk munggah haji deuk umroh ka Mekah kakarak datang ka Jeddah, malaikat geus ngabengbreng, begitu datang ke perbatasan tanah haram, tanah halal, ieu teh urang kan dipeluk ku malaikat, geus didoakeun langsung dipeluk, teu karasa horenganan eta teh jang ngalunturkeun, jang ngalebur dosa. Kakarak asup ka tanah haramna doang dosa geus raragagan. Tah urang lamun henteu ningali ka dinya keagungan Mekah teh seperti eta. Masya Allah karim. Lamun teu deuleu keagungan maknawina atuh naon artina Mekah jadi Baitullah ge ieu mah selfiean. Heran kula ge. Manya tawaf teh kieu bae Allahumma 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 cek kula teh ulah selfie atuh asal kula dikitukeun kieu deui ke jauh ti kula Allahumma 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 kukula de Allahumma udah tolol amat sih ieu Baitullah ieu sih izin ka Allah cak hate tapi terus bae cek jang dokumentasi sakumaha bupati budak buka dokumentasi segala barang datang ke hotel tuh aya dokumen tah tak kieu keur sae tak kieu keur toat atuh aing kunaon dipoto jang tanda cukup ku Allah baik geus teu kudu dikitu selain deui cak eta pot wah asal kieu we waduh masyaallah dikieukeun aya ieu kira-kira jang caritakeun ieu kula menang 2 poe teh ngadoa di Baitullah ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan tah hape leungit sekolah teh mudah-mudahan hape leungit Gusti kula teresep jasa kula keur sae kula keur tawaf di kontan isuk dah diajak kong ngaji orang ke masjid malah yang kunaon apel leungit cakula nuhun Gusti nuhun Masya Allah bang aning ti Baghdad keneh tolong batok boh ti Baghdad ka leungit-leungit di Baitullah di Mekah maksudnya hayu kerasa sia ku aing datang ka ku ari sada eueuh sakitu eta tolol jelema keur di Baitullah ge Allahumma nya mah kieu bae atuh kawalat tah mah Masya Allah nah ieu ngaranna kolot odob tah si Badrul Kuari mah loba istighfar Masya Allah karim kabelah dieuna boga pemikiran hirup sapoe sapeting teh 24 jam anu nyambung hate ka Allah teh sabaraha 24 jam teh nu nyambung ka Allah teh sabaraha rugi amat kamari ieu 15 tahun aing hancur-hancuran poho ka Gusti Allah boro-boro keur di luar salat keur di jero salat ge poho ka Gusti Allah Gusti hampura Gusti tah iyalah nyambung deui nyana ka Gusti Allah
Urang lamun direnungkeun ku urang 24 jam nu tersambung hate urang sabaraha menit sabaraha jam ka Gusti Allah anu henteu nyambung ka Gusti Allah rugi berarti bakal dihisab urang ku teu nyambungna ka Gusti Allah. Nah renungkeun ku urang masyaallah meureun eueuh sajam-sajam acan nu ku urang pake salat 5 waktu sawaktu keur carita 10 menit be berarti kan 50 menit teh sajam tina 24 jam anu nyambung ka Allah teh sajam-sajam acan kitu ge salatna ge teu nyambung ieu teu nyambung ulah tunjuk-tunjuk teu nyambung iraha teu lamun di jero salat teh teu nyambung ka Gusti Allah kok di luar salat mulai ya Allah ya Rabb irnungan teh luar biasa Gusti ku Gusti horeng dibere. Nah kullu syai'in yatlubuhu ma minhu setiap perkara bakal diteangan ku aslina lantaran indung bapakna teu sembarangan ngangaranan Badrudin teh dengan tujuan hayang soleh jadi kiai budakna dipasantrenkeun bisa adur-aduran sakumaha adur-aduranana ge ujung-ujung nama diteangan deui ku pibakaleun manehanana ternyata horenganan pibakalin jadi kiai teh jadi mulai kuari magahan ngaji teh hayang loba-loba santri teh dan hayang loba manapsu asal aya be nu nuturkeun ngaji heuh cing ngaji mulai ngaji ami ngaji jurumnya gitu geges poho deui markib labziatun ge keur ieu mah 5 kuari jadi 7 labziatun labziatun mah dibaca 7 aja labjatun bekum wah macet cenah ieu yang dahan ku muridna 5 meureun mama 5 nya cek teh mama poho urut bergaul jeung bupati jadi kieu mama ieu tah kuari mah nyadarnya na sanajan salah ngaku salah kan hese salah teh ngaku salah lemah ngaku lemah eta panghese-hesena di hareupeun Allah mah ilmu ulah dibawa harta ulah dibawa predikat ulah dibawa ngaran ulah dibawa hiji bae abdi sakumaha subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa tah bi 'abdihi henteu bi muhammadihi henteu bi rasulihi henteu bi nabihi tapi bi 'abdihi nandakeun kangjeng nabi teh sifat kahambaanana asli tuturkeun ku urang ulah kieu ngadoa ka Allah ya Allah ya Rabbi abdi teh Kiai Haji Jamal Gusti ieu teh ku kabehan ge dikiaikeun maksa ku Gusti henteu tolol merencak Gusti ieu abdi teh Kiai Nurjaya ieu teh terkenal di mana-mana Kiai Jaya Mik ieu teh abdi teh atuh dibawa ka kiaianana abdi teh Kiai Haji Supendi Aep ieu teh tukang karung teh ngan nipu abdi ge ka kiai-kiaian ge nipu Gusti dibawa abdi teh nu pinter teh abdi teh nu sugih teh abdi teh jenderal teh abdi teh presiden teh laknat bakal ku Gusti Allah samaruk teh jadi lanat hamba abdukal asyata ka hamba Gusti nu pinuh ku dosa sumping ka Gusti nyanggakeun sadaya-daya nu bantah ka Gusti teh abdi teh ngaku bahwa Gusti teh pangeran ai pangeran teh tukang ngahampura abdi ngaku loba dosa tapi Gusti tukang ngahampura nuhun Gusti karminahi ulah dibawa abdi teh letnan kolonel yang sedang mensukseskan pilpres cak Allah tsunamikeun ku sia je taya saya ini adalah jenderal kesebelasan masa jenderal kesebelasan taya ulah dibawa boh buya boh mama ulah la ismi wala ismuk wala ilmi wala ilmuk Gusti Allah ngomong gitu ulah dibawa ngaran kula ngaran anjeun ulah dibawa ilmu kula ilmu anjeun tah geus aya di aing jaka begenang aing kahambaan sia aing menyin ka sia teh supaya sia ngaku bahwa sia teh hamba mulai ayeuna Badrudin teh mikir Gusti hampura neuleuh masjid teh caang ayeuna mah kadeuleuh masjid teh masya Allah teu kudu diajakan asal waktu zuhur langsung dirinying ka masjid katempo ku kabehan si Badru kuari mah jadi bagus
asar gitu keneh magrib gitu keneh ngimamana rapi teu ngajakan batu pan sieu mah lain asa magrib hai berjamaah ya imam ayo sia mumpung aya aing keneh ayo sia bawa rugi sia teu ngamamum ka aing mah udah lamun aing deukeut disoekeun sungut teh ku aing atuh masa nu daekeun ngamamum ka nyana ya Allah sakumaha tadi tah ku kesieun-sieun cek Haji Jamal merengket bae pan teu ruku iya Haji Jamal aya bae deui nah ieu ge sarua ye kehambaan mah henteu kudu nitah gilincing asal kiai mawa kitab santri baralat geus teu kudu dititahan ngaji di mana bae jelema hayang ku sebab naon kehambaan ka Gusti Allah niat ngajina ge henteu rek naon Gusti abdi teh rek ngahadaman Gusti bae melalui ilmu dipasihkeun ku Gusti nyanggakeun sadaya-daya jasa kabehna ge jelema polisi teh lah sakadar bajuna hungkul ai hatena mah jahat teh mukmin abri teh bajuna hungkul hatena mah hate mukmin pamarentah teh bajuna hungkul PNS hatena mah hate mukmin ketika orang nyaritakeun keaslian komo deui santri pedagang kiai atuh diluruskeun ku urang ngadarengekeun kabeh tanpa aya muatan nanaon hiji bae hamba Gusti abdi teh hamba Gusti nyanggakeun ka Gusti urang bisakeun model kos kitu abeh masjid teh kadeuleu loba masjid anu bisa ngabangunna hungkul tapi ternyata eueuh eusian hatena geus we urang lobakeun istighfar gerage ka Gusti Allah abeh kadeuleu pondok pasantren kadeuleuna hina zahirna batinna mulia urang neuleuh hotel di Jakarta laluhur menjulang tinggi secara maknawina neraka ketika urang neuleuh pondok pasantren ya Allah ya Rabbi ieu budak heueuh nya daekan yang ngajina horenganan nu bakal mindahkeun diri urang ti neraka ka sorga alhamdulillah pede jasa ya Allah mun kitu masuk merek ka kiai pugu rokok kiai di palingan atuh nu mata ka Ki Jamal embungeun ge jeung nyana asal naon ngariung berkat leungit Ki Jamal momonon berkat atuh bener para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kula enterek nyaritakeun ganjaran nyieun masjid geus pasti enterek nyaritakeun kahebatan masjid geus pasti enterek nyaritakeun ganjaran lempang ka masjid salengkah-salengkahna be manroha geus tah mah pasti itikaf di jero masjid ganjaranna luar biasa jang naon dicaritakeun ge aya hatena dangkal teu kadeuleu kaluhuran jeung keagungan masjid urang bisa nempok daek itu daek di masjid sote neuleuh kaluhuran masjid lain bagusna masjid lain gedena masjid adapun gede bagus eta mah hanya sekadar seni masalah tapi intina mah keagungan masjid adalah baitullah rumah Allah bait diidopatkeun ka Allah beuh ceuk ahli bilagah lain lalagaan maknana sakumaha baitullah lain imah Allah na aya di dinya tetapi keagungan baitullah luar biasa kitu kene masjid julukanana baitullah jelema anu lempang ti imah ka masjid menuju imah Allah mun hayang bersanding jeung Allah cicinglah di masjid mantak aya jelema harita teh cicing bae di masjid oh loba masyaallah ieu ge sarua ieu ge sering di masjid bae kotak masjid leungit bae insyaallah kewari lain kotak bae kipas beak Masya Allah barang katerwag teh ku masyarakat dek dihadean tolol orenganan teu dibikeun deui ka masjid teu dibalikeun deui kabeh ka batok-batok beak emang geus pamustungan jelema nah ieu kudu dieu mata hate kolbuna caangkeun gerage mun aya urang jaheuh masjid teh sabarana tempat ibadah kok aing encan rek istighfar pondok teh horenganan paranti ka sorga anu sabenerna mah kok aing teu resep ka santri jeung ka pondok basa istighfar beusi urang teh ieu dijadikeun ahli neraka kullu syai'in yatlubuhu minhu setiap perkara bakal diteangan ku keaslianana beusi urang benci ka kiai horeng urang bakal dijadikeun ahli neraka
besi orang benci ka pondok pesantren besi engke orang dijadikeun ahli neraka benci orang ka majelis taklim besi yatlubuhu maminhu eta teh bahasa lain leutik-leutik bahasa urang benci ka masjid atuh mangga teh teuing tapi tafakura digera ge buat teuing aing ieu teu resep ka masjid teh deuk dijadikeun ahli neraka sok geura istighfaran ieu kullu syai'in yatlubuhu maminhu kullu syai'in yad'uka nafsi sok geura ketika orang geus bersih makol bute engke teh ketika trong zohor sarua jeung aya nu adzan teh Allahu akbar lebaik mangga Gusti abdi bade Gusti tuh geraheun kan breng kolbuna heula istighfaran masyaallah kari anu ribut bae pamajikan jeung salaki kolbuna teu beres kolbuna sok tunjuk kolbuna ji atuh lamun kolbuna rapi mah jamual aya naon di pamajikan teh nikmat jeung santri ngeunaheun kula sok lalagaan jeung santri jeung kiai jeung saha kula mah insyaallah moal aya naon kaki Subandi kaki Jamal kaki ku akrab masalah jasa jeung Haji Pandi teh kiai sarua nyana ge kiai umroh maksudna ukur sok dikekeun we ka mana kiai sok kitu cenah sok nyana teh atuh aing embung kiai mah ku yai atuh tah ieu masalah maksudna jeung sasaga mantap kula mah akrab jeung Haji Ombi jeung bupati akrab jeung gubernur akrab jeung kapolda akrab sebab naon eueuh hahalang nyana urusan kula adupun urusan kepemerintahan jeung kenegaraan atuh kula rakyatna nyana atasanana masalah ketika nyana mere teh diterima ku kula mah sakalikeun diterima tah dibikeun ka ieu dan mantap nyana no teu kekerlekat asal eueuh subuh bae ka mana budak ieu sebeteng duit polisi ka jeung kumaha kumaha aja pengen dimanggas ieu ngaji mah ngaji geus teu jauh kaler kidul mun ditanya tadi naon dibahas wallahu alam. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sebuah renungan jang diri urang kade urang tersep ka masjid ka majelis taklim ka pondok pesantren ka kiai besi urang endek dijatuhkeun ka neraka istighfaran hate urang tidak terkecuali polisi TNI PNS pedagang petani kiai kabeh komo lamun urang aya hasud-hasudan kade istighfaran bisi sakumaha bahasa nu tadi kullu syai'in yatlubu maminhu panjang mun kukula dicaritakeun qaedah eta melalui bahasa toriko anu bakal wusul ilallah sakadar kupasan-kupasan cangkang supaya kaharti sok urang teh selalu digerokeun ku sagala rupa adapun urang nyubadanan jeung henteuna tergantung nafsu-nafsu urang kabelah dieuna sing hade mun urang benci-benci ka ahli ibadah ka tukang ibadah ka pondok ka kiai ka ustad ka santri kade bisi urang endek dijadikeun ahli neraka naudzubillah min zalik wa min zalik sok tafakuran para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah malam ieu urang diuk di masjid di hadiran di sekelilingna dengan tujuan bahwa memberitahukan ieu masjid selesai dibangun khususna jang urang parahu mudah-mudahan ieu masjid di akhirat jadi parahu sesuai jeung ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sok ibu jeung bapak dukung bangunan masjid besi bapakna carang ka masjid sakumaha Haji Jamal tadi toel udang masjid noelna handapeun bujal ge utek-utekan sorangan nah iya tung tolong ka masjid henteu batuk ayo para jamaah kaum muslimin hatur nuhun pisan sim kuring tiasa hadir di dieu gitu ngahiji jeung ahli-ahli di dieu khususna umumna je sadayana nu aya di dieu mudah-mudahan nu hadir di dieu urang dicatet ku Gusti Allah melalui malaikat dijadikeun catatan wasilah salamet urang jaga di akhirat digiring di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju surga Allah Subhanahu wa taala.
Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma asli ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.